salah sahiji putri ngaranna teh Putri Amba. Maneh keur diudag-udag ku putri, nah kuring mah diudag-udag ku baci. Aya bae maneh mah. Aya naon ai maneh? Kuring minta ditenangkan hate supaya henteu diudag-udag wae ku noja geulis kumaha carana. Carana gampang, maneh ulah nikah kalawan saha wae, lamun maneh nikah maneh bakal dikutuk. Jadi kuring ulah nikah seumur hirup kitu. Mohon atuh hari kitu mah. Jadi kuring ulah aya ritual kitu. Maneh kudu tatapa jeung maneh kudu kuat nahan nafsu. Mohon atuh maneh ulah ngajak ngomongnya. Mohon. Nyantos cicing ulah ngomong wae. Mohon. Bisma oge nenangkeun hate kalawan nyabedi ngajauhkeun nafsu duniawi margi anjeunna atas bersumpah manikah saumur hirup. Datang wae Amba wanoja anu kagegeloan kalawan Bisma sarta lambah hate. Apa Bisma bade kabembat hayu urang tinggal wae. Naon anu maneh pigawe Bisma? Maneh menikah sepisan ari nuju kieu teh. Ih Bisma tong cicing wae atuh maneh teh. Kuring kudu teguh kalawan janji kuring. Yen kuring moal kabengbat kalawan saha bae. Bisma, ulah cicing wae atuh. Ih abi kagagelon ku maneh yeuh. Cicing maneh. Ulah nyepang. Ulah ngagoda kuring. Bisma sanaos dipaksa ku Putri Amba anjeunna angger nampi. Tanpa sengaja manehna nyorong Putri Amba kalawan ku elmuna. Satu acana maut Amba oge mimpahkeun yen Bisma bade nilar dimargikeun ku titisan Putri Amba. Bisma maneh geus maehan abdi. Abdi bersumpah tiwasna maneh tangtos dimargikeun ku titisan abdi. Amba oge bersumpah manehna bade nitiskeun ka saurang wanoja sarta bade maehan Bisma ulah ka mana-mana saderek sadayana angger di TKP. Pamaraha puluh tahun saterusna kejadian perang Bardayuda di dia pihak Kurawa ngalawan pihak Pandawa. Sedangkeun Bisma aya di pihak Kurawa, anjeunna oge ngalawan injuna sorangan nyaeta Arjuna ti Pandawa. Indung Bisma anu namina Dewi Gangga ningatkeun Bisma supaya ulah turun ngalawan sareng wanoja. Emut ku tukang teh Amba langsung wae ulang tinggal di TKP. Sasi kana sasi, tahun kana tahun tak aya wartos ngeunaan perang anaking. Mugi-mugi di eta pertempuran anaking mangka maot ya Allah. Geuning maot sih, maka damang atuh. Oh muhun, ulah sampai maot. Samba. Samba, saha samba? Anaking. Bisma ngaranna lain samba. Oh nya, Bisma. Emas sono cep. Bisma. Oi. Bisma. Oi. Iya emak cep. Saha maneh? Iya emak anu ngelairkeun maneh cep. Oh, emak geuning melar, kabungkur mah alit. Emak tos lami urang tepat-tepang, emak sorangan teu ka kuring. Emak sono pisan cep. Kuring mah henteu, Mak. Paman emak atau seep kumargi sono pisan ka maneh. Geuning maneh kalah teu sono ka emak. Ulah kitu, Mak. Geuning emak kalah ka di. Kuring mantun watos, Mak. Kuring boga jodoh. Jodoh kanggo saha? Kanggo emak. Ieu
jodoh kuring mak. Sanes kuring mah penasehat. Mangan bisa nawatangan ka maneh Cep. Nawatangan naon mak? Mambung kalengetan maneh Cep. Pokona maneh di medan perang ulah sekali-kali paharep-harep kalawan saurang wanoja sarta ulah sekali-kali maehan wanoja. Maneh terang teu eta teh kalemahan maneh. Mohon mak. Tidak. Naon urusan Bisma? Atuh pan amin dramatis dalam. Maneh jalma sakti mau aya nu ngelehkeun maneh. Nanging kelemahan abdi mah nyata seorang wanoja. Ulah-ulang deui nya Cep. Ya insya Allah lah. Kuring atus terang ayeuna kumaha ge ayeuna si Arjuna bade nyerang ka kuring, manehna bade ngajak perang ka kuring. Harepan bae Cep. Ngan manehna bisi mau wanoja mak. Nya maneh mundur lamun aya wanoja. Lamun di tukang aya wanoja deui, Mundur. mundur. Kageuleuh atuh mak. Lamun aya wanoja jang kuring wae. Wanoja bae pikiranna. Nya tos maneh cicing di dieu maka pengker heula. Mohon atuh mak. Baik datang baik Arjuna nantangan Bisma. Arjuna yang masih kaitung Arjuna Bisma. Sanggup teu Arjuna ngelehkeun Bisma. Langsung baik orang tinggal di TKP. Kuring arek tempur jeung maneh Bisma. Age atuh. Sanajan maneh sabenerna eta aki kuring sorangan. Mohon atuh. Sabenerna kuring embung tempur jeung maneh. Sanajan tos kolot ngan kumargi ieu tugas kuring bade tempur jeung maneh. Keluarkeun panah maneh. Rasakeun ieu Bisma. Rasakeun ieu panah teu macan. Kumargi Arjuna atas tempur setengah hate, maka manehna teh sanggup ngelehkeun Bisma. Di sisi nu sejen saleresna Bisma oge sakti. Baik datang wae Kresna ngaemotkeun Bisma. Atuh anggap we Arjuna teh eleh. Henteu tiasa ngelehkeun kuring. Kasaktian kuring ngaluwehan batur. Ya atuh, urang lanjutkeun deui isukan. Arjuna jeung Kresna usaha kanggo milari siasat kanggo ngelehkeun resep-resep Bisma sarta dipikeun nyaho jalmi sakti henteu sanggeun dielehkeun nah saha bae pek datang wae rencana kanggo ngadatangkeun Sri Kandi kalawan Bisma. Langsung wae urang tinggali di TKP. Kumaha sih ngelehkeun aki-aki bae oge teu bisa ngenakeun kuring atuh. Sabenerna kuring teh terarajan ngalawan manehna. Secara manehna eta aki kuring, moal mungkin lamun kuring ngalawan manehna. Arjuna abdi gaduh ide kumaha lamun bisa urang jurung ngalawan si Sri Kandi. Geus atuh, kuring arek neangan cara kanggo ngelehkeun Bisma. Kuring geus boga carana. Hahaha. Oh gitu. Arjuna wanoja eta saha ngaranna? Wanoja eta ngaranna Sri Kandi. Oh manehna anu bisa ngelehkeun si Bisma. Akhirna Arjuna jeung Kresna ngaberekeun tugas ka Sri Kandi ngahareupan Bisma lah kamana-mana cicing di TKP. Rek pahareup-hareup antawis Bisma jeung Arjuna. Nanging Arjuna atos gaduh siasat kanggo ngelehkeun Bisma nyaeta ngadatangkeun Sri Kandi peti geulis. Jago mana anu erek ngalawan Bisma. Langsung urang tinggali wae di TKP. Ma, ayeuna kuring bade terus sareng Arjuna nyuhunkeun doa restu. Mah dipengkereun maneh
Cep. Mane masih handua. Pasti. Kuring bade latihan heula mak sadacan arjuan dongkap. Hei Bisma, mana atau siap tarung jeung kuring? Kuring teh diajak perang ya. Arjuna, sadacan ngalawan kuring, lawan heula Widura. Sadaacan mana ngalawan kuring, lawan heula Kresna. Heh, lawan maneh nyaeta kuring. Loba ngomong mama, terus cicing we. Ageh nanang kosim. Ngan asal ulah sekali-kali KDRT. Ageh lawan kuring Arjuna. Nya atuh, kuring erek ngagoran hiji jalma kanggo ngalawan maneh. Mangga. Oh tidak, kuring embung lawan manehna. Sri Kandi, mane amba anu pernah kuring paehan. Ulah maneh lawan Cep. Ulah. Kuring moal ngalawan maneh. Baheula maneh pernah maehan kuring. Baheula pernah maneh geus ngojos hate kuring. Kuring apal. Rasana nyeri pisan. Man kuring teu kahaja. Teu. Manehna mundur sih. Tudina asup eta panahna. Sampai akhirna ayeuna kuring paeh. Kuring ngabuktikeun lamun kuring geus lobah kaayaan jadi Sri Kandi. Jantos maaflah pan gegap deui lebaran. Teu bisa. Kuring arek ngajak perang ayeuna. Kaliwat Sri Kandi oge ngalawan Bisma. Lain kuring teh hayang ngalawan maneh. Ngan kelemahan-kelemahan kuring nyaeta saurang wanoja. Kuring teu paduli. Age hareupeun kuring. Kuring nyamperkeun. Kuring henteu kuat. Baheula maneh pernah maehan kuring. Sri Kandi ulah maneh ngalawan anak kieu. Kuring nyuhunkeun. Hei Bisma, age maju ka dieu. Hayu atuh. Hei Bisma, kuring arek ngabales dendam kuring salila mang tahun-tahun. Akhirna Bisma oge maot ku Sri Kandi nyaeta titisan deui amba anu bersumpah erek ngadepkeun Bisma. Alewatan titisana ku kituna Bisma oge tewas.
Ya, itulah penampilan. Nah, eta penampilan di kelas 12 IPS hiji